Astagfirullahaladzim, iya belas sakit deui. Ay lampu parem ieu baru dak rek ngarahar naon ya Allah. Ngomong kalau kasih aktif pagawean naon ieu. Cep kendor ieu nang asli di mah kuala nang gawe. Baru dak teh kalaparan aya hutang we loba. Sabar atuh saya, gara jadi ngomong ka mana. Aing geus puluhan tahun sabar, maneh teh ih marukankeun hidup teh gampang. Yang geus atuh pas kuat mah tinggalkeun kuring. Ah, hese ieu mah kolot mah. Teh, imah kos kieu teh. Yang bakal hayang, can sapopoe ke orang mah teu bisa. Teh aja yang jajan. Iya deh, jajan di mana duitna? Atuh, kan si mama mun masak teh tenguna. Heeh, teh. Kumaha tuh nya? Ah, atau geus we. Arurang pesen online. Aya aplikasi namanya SpayLater. Keren lumayan nasi jajan. Arurang jadi mesen. Ya, coba. Kira atuh teh di mana? Oh, nya atuh nya. Ya. Ayo. Teteh sepatu teteh. Eta sepatu. Teteh mah. Ayo, iya kumaha. Mama, kemana? Mama rek ini sok we maneh jeung bapak. Di mana? Ma. Bapak. Nanti mau beli. Aku bapak terus Abi. Jangan ngantuk Abi nih harus usaha. Bapak nanti tuh. Bapak mah tega kasih emak. Ayo. Bapak. Bapak kunaon? Bapak. Astagfirullah. Bapak kunaon deui? Tong ninggalkeun abi jeung adik-adik, Pak. Bapak ayo angkat. Bapak. Bapak tasna aya. Bapak hampura abi, Pak. Si bapak kenaonnya. Kangen kita. Tinggal gerak. SpayLater nu kamari arurang geus nagih. Ih, terus kumaha tuh? Salah gitu tuh. Kamari kan arurang 1 juta. Ayeuna naik jadi 2 juta. Beri gede mahal apa tuh? Naon? 2 juta. Mana leutik-leutik geus unjam injem. Boga duit di mana? Alir pisan boga adik-adik teh. Unjam injem, leutik keneh. Duitna di mana? Rek ini ulang mah. Jajan, jajan micin. Indit urang. Atuh atuh a. Ini. Harapan arurang teh mari pertarungan. Geus mah bapang eueuh, indung indit. Terus arurang teu boga naon, ka Shopee teh kadang teu bisa mayar. Ayeuna geus jatuh tempo. Kumaha? Bang emok mah teh. Asa teh Bang emok teh anu cik babaturan abi mah. Jika pinjaman kitu. Ciknya
Arwah juga video. Jika na deh. Ya, ada brosur na. Guru teh, telepon? Ya nomornya. Halo, iya sarang Bang Emok. Ya, mohon. Abdi peryogi duit 10 juta tiasa teh. Naon wae anu syaratna? Syarat-syaratnya kalau dikirim ke nomor ibu. Oh, nyantos satu. Kayak dikabaran deui nya. Bisa cenah. Tuh tinggal di geus aya notifikasi duitna. Nyaan pan. Cik babaturan abi mah. Nya sih. Langsung we bayarkeun ke letterna. Tete ih. Kamari. Abi teh ditagih sih aku Bang Emo gara-gara nu babaturan abi mere nyaho nomor abi. Hah? Nah, Bang bisa datang. Tuh waktu teh terus kumaha apa teh duitna kabeh di teteh. Kan acan tanggal na ayeuna teh Bang Emo. Coba ja awe. Bu. Yang lain ya sok tuh gimana? Mau aksiun. Ya sok buru. Iya, abi deui abi deui. Aa. Aya naon udah gini di. Aa. Ai ya balikna. Teuing. Emang aya naon? Iya. Itu sih. Iya si Tete ditagih ku Bang Emok. Soalnya minjem duit kamari. Pada karena ada satu tempo, jadi tuh bisa bayarna. Ku Aa tuh. Assalamualaikum. Bukan, si Aa jadi ngambek. Mau kumaha tadi? Tuh yang juga nu hari-hari itu ngajawabna terus ngambek. Kumaha kitu nadana? Ngambek. Marane sih, lo bawa jajan teh. Kan teh anu minjemna nah jadi ke arurang. Kemana nu men? Ya kalau diturutan we atuh. Tuh entah. Teh. Itu teh. Bang Emok eta mah. Aura ieu. Nah, tabur. Teteh jigana Mas Ewo deh Bang Emokna. Mana sih? Nah, teteh, yang guys. Ayo lah, riungkeun. Jadi arurang teh kan. Ismar buka duit, utang loba. Tinggal pakai naik sekolah mana? Kita sih make Bang Emok. Jadi ditagihan deui kan? Sah apa Ide atuh teh, ide mah. Terus kumaha bayarna kudu kumaha ayeuna? Karena kumaha sih. Yang sih, mana ada aku udah makan cara ini. Tapi gerak. Emang kieu hiji-hijina cara jangan hirupan kahirupan orang. Maling orang ah. Oh iya teh, idena aman mah nya. Teuing sih katingali nama jiga nu sepi kieu. Ieu tuh sih imahna. Nah, tapi sieun.
Kala gerak. Saya takut. Nah, ayo, San. Kala. Jajang nyicil, kamana wae. Mau diteleponan tara bisa. Iya udah berani obatin hutang. Teboga duit, Aa. Aduh, itu bukan Dan duit. naon letik ini nang injem. Ayo, ayeuna. Astagfirullahaladzim, benar. Baru dah. Naon di dia jadi ngaling. Bapak ke mana? Bapak. Ayo mah maot sagala si bapak teh.